Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Glenyu Gumilar imut mun teu kapindingan ku tergosna mah piraku teu ebreh. Duka yang serikeun pedah nu geulis katipu, duka pedah kayungyun nyeung petana Nyi Parawan nu samarpolah. Dugi kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kenging ngiring maturan, Gumilar nanya deui sorana lirih. Mangga. Nyarum ngised diukna. Tong tebih teuing atuh. Ieu ge tos cekap lega. Moal batal anggang sakieu mah. Bari ge Gumilar diuk. Nyarum ngadelek, bibirna engab semu seuri, dumeh bieu disebutkeun moal batal. Nyi Arum jenengan teh Gumilar api-api. Mohon. Nyi Parawan nembalanana ngarewas lalaunan. Arum teh sami sareng harum. Hartosna seungit. Ceuk si belang satengah ngaharewos. Lupi pamegat nu tadi saha? Gumilar terus nyanibara. Apaan Arman itu teh pun adi. Pokna bari ngadelek. Geuning siga sepuh rayina batan rakana. Gumilar ngaheureuyan. Taun adi sabrahena puterana pun bibi. Olon Nyi Arum arapap eueup. Oh, manawi teh. Manawi naon? Nyi Arum ngadelek deui, hatena teg-tegan. Mohon manawi teh. Bet kitu pameget mah galak timburu nya. Nya bilih aya nu kagungan, hege aya nu nyasab kana punduk matak barabe. Geuning bet borangan. Teu sangka ku corelengna. Tuda leres. Hai. Ngadadak reg Gumilar eureun nyaritana, bis bae kacaletot. Make rek nyebutkeun hayam lamba. Mun teu kaburu inget teh lapur kabuka manten Rusiana memeh tutup layar. Geuning nyarios teu diteraskeun. Nyi Arum maredogeun deretna. Geus rada leungit ayeuna mah gugupna
rada-rada wantar. Sumuhun abdi mah borangan dina lepat. Gumilar males ngareret kanu diuk gigireun. Katempona dina cahaya bulan nu reyem-reyem teh. Bet asa beuki geulis, asa beuki manis we. Ya memang keadaan kitu atuh. Asa tekan tenan ngobrol teh. Asa dilicikan. Nyarum ngagelenyu, tembong ayeuna mah sonagar. Dilicikan kumaha nyarum. Bet sapertos nu ngaben geuning. Gumilar ngalenyap, ditenggor ku imut Nyi Parawan nu loleb antep. Ya sumuhun dilicikan, salira mah uninga ka ngaran Yuyum. Abdi. Ari abdi mah poekeun. Ngaran abdi mah nya sami we sareng warna ieu baju. Geuning bet lulucon. Sumuhun. Da mimitina mah lulucon. Bade nyebat teh Yuyum we nya supados teu kagok sanes. Atuh Yuyum nyebat engkang we nya. Ayahna ulah waka palai uninga ayeuna nya kana ngaran engkang. Ari Arman teh ka mana? Bilih ngaganggu Yum. Permios we nya atuh engkang teh. Engkang mah teu ieu ngaganggu. Manis tos lami engkang teh tos diantos sumping. Nyi Arum rada agak eugeut, kalius. Terus tungkul. Mun beurang mah kabireungeuh beungeutna euceuy. Karah. Nah, bade aya pikarseun naon gitu. Atuh engkang. Di sanes-sanes oge engkang teh nutus nyait Yuyum tina jurang kahinaan. Upami harita teu sumping engkang, painten Yuyum teh ayeuna. Terus ngababengkang kantun ngaran. Narah hirup oge upami diri ceda mah. Nyi Parawan nyaritana ngageuri. Itu da eta mah terus janten kewajiban manusia. Salku manusia hirup nya kedah tulung tinulungan kepada sasamana anu nuju ka tarajang katunggaraan. Tungting dianggo emutan. Walon gumilar dari anaker. Ya sumuhun eta ge. Nanging da rasa kamanusiaan mah kedah aya. Ieu deh. Pan sasat engkang teh numbu nyawa Yuyum. Nah, ada engkang mah termos masihan nyawa. Gumilar nyarengeh. Sanes kitu. Engkang masuk lulucan wae. Nyi Arum ngadelek jamotrot baeud. Tapi teu lila bibirna ngarenyu ngawangun imut mata kuruy. Yuyum mah sok babarian benu. Pamali saur sepuh mah geuning. Atuh da engkang mah kitu geuning. Nyi Arum ngadelek deui. Mohon engkang anu lepat. Hapunten we ulah bendunya. Mohon sapertos nu kapihatur tadi. Yuyum teh kau tangan ageung ku engkang teh. Bade mayar sametan gitu atau nepi bade mulang tarima Yuyum teh. Nya sakedahna atuh engkang. Salangku jalmi anu ngagaduhan budi rasa rumaca mah. Emangnya eta kaayaan Yuyum teh geuning batan sakieu. Ari parantos bade mulang tarima kunaon atuh Yuyum teh. Gumilar kawas nu nya sedek. Padahal mah manehna hayang nyoba. Puguh geus kasurti ka mana loyogna caritaan Nyi Parawan kitu teh. Ya duka atuh engkang.
Har betepuguh geningan. Ya sudah teh kagaduh. Dari sanes badan sakujur mah. Nyarum netep bari cari nakdak panona. Bade dipasihkeun kitu Kangkang. Gumilar ngadadak ratu. Nyarum tanembalan kalah kaluk we manehna tungkul. Cipanona geus teu kaampeuh terus murubut masihan lahunanana. Sumegruk bangun kanyanyerian. Har. Geuning kalah kanangis. Gumilar setengah ngarewos. Hapunten bae nya banyol Kang mah. Tapi nyarum jongjon we ngaguk-guk bari nungkupan beungeutna. Memang keur waktu tadi mah geus teu bisa disangsikeun deui. Manehna teh bener-bener ngarasa katarik ku ieu lalaki anu geus ngajait diri manehanana tina jurang kahinaan. Hatena buleud, gilig, sejak maturan saumur-umur, minangka imbalan kana kabelaanana. Nu ajena teu bisa diukur kudunya barana. Tapi dina saat-saat manehna rek ngebrehkeun eusi hatena, pikeun ngawujudkeun tekadna sejasadrah pasrah diri sakujur. Ngadadak Rupawijana ngolebat nembongan anu matak ngahancurkeun jajantung. Ngebrehkeun gambaran anu peungas harapan dilantarankeun ku duriatna nu reuntas di tengah perjalanan. Taca nepi ka tujuan gugur manten kembang murag memeh usum. Ieu nu ngajadikeun Nyi Arum ayeuna ceurik ka pati-pati. Rumasa dosa tunggang taya kaniaya ngaya nyeri. Kasalahan Wijana nu teu sapira, tapi kumanehna dijajadikeun. Salila-lila Wijana teu ditanya, teu ditakon. Barijeng disapirakeun. Padahal Wijana teh geus hasil ngeusian hatena anu munggaran pisan. Oge salilana disapirakeun teh. Manehna teu pisan nembongkeun budi parangi anu nyeri hate. Atos yum atuh ulah nangis. Dangkang mah babanyolan apan tadi oge. Langkung ti payun teh ku engkang tos kapihatur. Engkang mah teu ngaharep pamales jasa. Memang pan sakedahna jalmi mah kedah tulung tinulungan tanpa pamrih naon-naon. Gumilar nyombo nu keur ceurik balilihan. Padahal hatena mah teu ngarti naon sababna Nyi Arum jol-jol ceurik kanyanyerian. Aduh, Kang. Sanaos kitu ge da sacara jalmi nu gaduh rasa rumasa mah. Yuyum teh hoyong we. Males budi. Nanging naon atuh nu bade dihaturkeun. Da puguh teh kagaduh. Iwal ti badan sakujur. Nanging, duh, Kang Jana, dedah teuing. Moal, Kang. Moal. Yuyum mah ruih pamadegan. Laras, yuyum teh sapertos nu teu mirose ya. Nanging da teu teras kana hate. Duh, Gusti. Kumaha atuh abdi teh? Nyi Arum beuki ngaguk-guk. Saha yum jana teh? Gumilar reuwas oge barang ngadenge pangakuan Nyi Arum anu memang teu disangka ti samemehna. Horeng si mana horeng geuning jero-jeroanana mah Nyi Arum teh tacan robah. Kang Jana pameget nu tos ngeusian hate abdi. Nyi Arum nembalanana diselang ku euriheun. Dugi ka ayeuna masih keneh. Gumilar nanyana sewot. Hate
beuki deg-degan ratug ngoyagkeun jajantung. Masih Kang mengium nawe rumah tos ngadamal dosa. Aduh, tetela geuning yuyum teh istri sajati. Gumilar teu karasa ngagarawak kana tak-tak Nyi Arum anu masih keneh ngaluarkeun cipanon. Nuhun gelis, heg dinuakeunnya ku engkang sing laksana pamaksudan. Yakin jana mah tika pungkur oge terus ngahampura. Teu nunggu jawabanana Nyi Arum, jorong kunung we gumilar nangtung malik ka tukang gajeleng. Manehna ngaluncatan pagar kebon terus ngajuringkang muru bedengna. Geus teu nolih ka Nyi Arum. Anu molotot kaget mata simeuteun. Bari rambai keneh ku cipanon. Mireungeuh pepetaan si Belang nu teu matak pikahartieun. Kukupu gegeberan sugan teh ngawartosan. Kanca dangu sadayana cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Harita teh si Gobang kakara turun ti gedongna Tuan Kawasa. Agidig kaluar ti pakarangan. Dangong bocokok jago. Gidigna pinuh kawani perbawa si samernyawa Gobang tuturunan anu ngagaplek lebah cangkengna. Pakaianana saulas sing sarwa hideung. Calana pangsi ngagober. Kaluhurna model salontreng. Totopongna iket wulung di barangbang semplakeun. Gelang bahar ngaringkal dina pigeulangna. Sedeng ramo-ramona numeh sarua jeung cau emas teh rapang ku ali pirus. Ceuk saha we sariwatan mah lain tukang tarung pamanggul pupuh bebanteng nagara. Titinih jurit tatalang Yuda jago di pakalangan. Harita teh manehna kakara meunang parentah. Maksudna supaya bisa merenan si Belang nuges kumawani nyieun onar dikontrakan. Oge anu geus nyieun tata kurang ajar lukak lanyap campelak kumalancang mapalangan kana maksudna ngajora gedong jeung ngiwat deui Nyi Arum malah jeung make nonjok hulu angen sagala. Memang satadina mah moal ngayakeun tindakan paur ku ancamanana jeung ngagerengna nu matak ting puringkak bulu punuk. Tapi sanggeus hantem ku si Gobang diojok-ojok disuluhan sarta dipikir deui. Nah bet asa borangan pisan. Ongkoh manehna dikontrakan mah beunang disebutkeun rajana bet make gigis ku jalma saurang. Ongkoh ngarasa geuleuh weh deui. Lantaran kabeh jelema-jelema kapercayaanana saurang ge eueuh nu diiwalkeun walatra pada menang panyiksa. Hal ieu teu saeutik nimbulkeun nyirorotna harkat darajat maranehanana. Tina urusan gagalna nyulik Nyi Arum memang geus teu diutik-utik deui. Teu teuing dijieun pikir awewe mah loba keneh. Ngan ieu saurang nu katelah si Belang nu teu weleh jadi pikir berang peuting. Kumaha akalna sangkan bisa newak sarta nyampurnakeun. Neangan si Belang memang hese, puguh tara kaluar salah mangsa.
Biasana di mana aya ributan anu langsung karandapan ku hayat leutik, manehna sok bijil pikeun mere bantuan. Kukituna pikeun mikat si belang supaya keluar, geus dipasinikeun yen kudu dipancing ku riributan. Eta sababna nu matak si Gobang harita teh dangdanana saged. Tangges nincak jalan koral gajeleng we ka kebon karet, ngagedig nyorang jalan satapak nu maksudna rek barempug jeung anak buahna nu jadi konco-koncona. Ari Gumilar mah nu rek diarah, harita teh keur uluk ketek we di imah Aki Sidik. Sapopoena Ocon jeung si Rawun bari ngabaturan Nini Usi. Aki Sidik mah keur di kebon keneh. Memeh asar kurunyung Aki Sidik balik ti kebon, angkaribung ku babawaan. Tak kenca manggul sampe anu masih keneh narapel dina tangkalna. Sedengkeun leungeun katuhuna ngajingjing pacul. Ngalah suluh Aki. Nini Usi nanya ti panto dapur. Ngalah ngan teu dibawa. Sukan we lah. Temal Aki Sidik bari ngagubrageun pangulanana. Paculna sok dikaitkeun dina parantina. Puguh geus beak pisan. Keur nyangu ayeuna oge. Buah mahi bawa moal. Jaba meureun pikeun ngasakeun sampe. Cek Nini Usi bari ngareret kana paraseuneu. Memang nya suluhna geus parongpong. Kari sateuk-teuk dua teuk-teuk deui. Nya kumaha atuh nya? Aki Sidik kawas nu bingung. Ari rek balik deui hoream. Lain lalakon deukeut-deukeut. Sawios Pak, urang bantun we ku abdi. Ceuk Gumilar bari nangtung. Syukur we atuh jalu. Salat asar heula we nya. Ada geus manjing. Aki Sidik bari cat we ka jero imah rek cucul-cucul. Tukung silila Gumilar geus lulumpatan dina jalan satapak bejedug ngebul. Tukangeunana nuturkeun si Rawun, lumpatna acrog-acrogan. Tempo-tempo ari manggihan tatangkalan anu marapat mah sok narekel naek. Ajeleng-ajelengan dina luhur tangkal teh pikeun manehanana mah kawas leuwih ngeunah batan lumaku di handap. Sorog ka kebon Aki Sidik, kuncung-kuncung teh. Gumilar kasaungupuk, bener we. Suluh geus ngahunyud, dibeungkeut ku kulit waru. Kakara gerek rigidig dipanggul. Cirawon ngadadak ngajarewet, jeung kana dahan jengjen. Terus pakupis bari teu eureun-eureun jajarewetan, bari cekrah-cekroh. Naon Rawun? Gumilar nanya. Tapi rikat manehna malik ka tukang lantaran ngadenge aya sora nu ngagorosak. Ari breh teh. Amuing. Mata kreuwas lain di kieuna. Si Colat keur ngadangong we bari sukuna dijengkekeun sabeula. Andika Colat. Rek males meureunnya peda Andika ti heula kung si Eleh. Satria kitu mah Andika teh. Henteu ngabongohan. Gumilar bari taki-taki bisi si Colat narajang. Gerem. Si Colat ngagerem. Sanajan lirih tapi handaruan. Uluna gudag-gideg. Bari suku hareupna sabelah diacung-acung kawas nu ngajak tatabean. Teu kudu ngagigirah heula atuh Colat. Da urang mah lain anyar pinangih. Sor Colat, rek narajang mah. Kaula sekes seler Siliwangi. Ngorek mi heulaan. Tapi lamun seug Andika rek ngaguna sika, pasti bari dilawan. Sor atuh.
Gumilar nyaritana kalawan tenang bari waspada. Komo miring dangong nasi colat matak ngabingungkeun akar. Gaur maung teh disada deui. Sanajan tertarik tetep we matak nyeberkeun hate. Gumilar nu harita nonggongan saung. Panonna mencerong seukeut nitenan gerak-gerikna si colat. Rada helok oge. Lantaran maung teh nembongkeun sikap nu teu nafsu pikeun galungan. Andrek manggihan wungkul colat. Syukur we atuh ari dilongok mah. Eta geuning suku Andika siga nu kacugak kurungga. Kacugak Andika teh. Gumilar kakara sidik. Paingan suku hareupna diacung-acung sabelah. Da kapanggang ku cucuk rungga gede naker. Gaur. Si colat disada deui nganyakeun. Bari sukuna teu eureun-eureun diacung-acung. Kawas nu menta tulung pangyabutkeun. Nyaheug atuh. Ku kaula dipanyabutkeun. Tapi Andika ulah curangnya. Cek Gumilar bari ngalengkah maju nyamperkeun maung nu tita tadi tetep ngadangong teu ingkah tina tempatna. Sedengkeun si Rawun beuki motah cecerewetan. Maksudna mah ngahalangan kana maksud sobatna nu dianggapna lalawara pisan. Tapi Gumilar hatena gilig. Rek mangyabutkeun cucuk tina suku si colat. Tanpa ham-ham deui bari ngucap bismillahirrahmanirrahim. Cucuk nu manggang teh dicabut satakerna. Si colat mending ngagaur nahan kanyeri. Sedang Gumilar sakilat rikat jingkrak ka tukang dina gerakan hap-hapindah. Curiga bisi si colat ngerekam. Tapi buktina maung teh masih tetap we ngadangong dina tempatna. Urang beungkeut heula colatnya supaya henteu linu. Cek Gumilar bari ngodok carecetna. Kerewek. Disasaak dirupakeun perban. Pajengkang Gumilar ngarongkong daun babadotan terus digesak. Heg suku si colat nu kacugak teh dibeungkeut dipopokan ku daun babadotan. Sedeng maung teh cicing we teu ngayakeun gerak naon-naon. Iwal ti matana ngawaskeun peta lakuna Gumilar. Beres ayeuna mah bisa dilempangkeun. Gumilar nyarita deui bari mundur sababaraha lengkah. Si colat masih keneh ngadangong bari merong ka Gumilar anu geus ngejat di hareupeunana. Heg sukuna ditincakeun. Karasa meureun teu pati nyeri da teu dicengkatkeun deui. Nah ana gaur teh disada tarik naker. Jerat malik jleng. Korbas kanu bala. Leus we teu tembong deui teu kadenge sorana. Ngan kabireungeun tangkal harenong mah oyag. Gumilar ngarenghap narik napas. Malik yang hareup ka monyetna. Pok nyarita. Salamet geuning Rawun. Ayo urang balik bisa kaburu-burit. Regayang suluh teh dipanggul hampangeun aker. Puguh suluh regang gararing. Leos ini tidinya dituturkeun ku si Rawun. Nu sungutna teu repeh cekrah-cekroh atawa nguk-ngukan. Datang ka imah Aki Sidik geus magrib. Atuh terus we ka cai. Beres salat ngariung di tengah imah. Nina Usi kakaraprak nyangu. Da puguh suluhna oge kakara datang. Ngan sampe diheulakeun di kulub. Bari ngopi teh disambil ngobrol. Tapi perkara tas nulungan si colat mah ku Gumilar sama sakali teu didongengkeun. Bada Isa Gumilar kakara balik ti imahna Aki Sidik. Si Rawun harita milu ditungtun ku leungeun kenca lantaran tincakeun teh poek. Keur mah bulan tacan bijil katurug-turug harieum ku tatangkalan. Leungeun katuhuna ngepit iteuk ruyungna. Pamahanan ti akina anu harita kabeneran dibawa.
Beak lembur jog ka jalan koral minangka wates kontrak. Mentas jalan bilang we ka kebon karet maksudna rek motong kompas supaya deket. Beak jalan torobosan beras tepung gelang deui jeung jalan kontrak nu ngabulungbung ngajurus ka pabrik. Tidinya aya simpangan nu berasna ka bedeng-bedeng tukang sadap. Sedeng bedeng nu dicicingan ku Pamardi mah nyaeta jurusan jalan nu ka pabrik. Jauh keneh aya meureun 1 kilometer deui mah. Ka karaoge meunang meureun 10 lengkah mah nincak jalan koral. Adadak gumilar ngadenge sora anu jejeritan nu jolna ti lebah bedeng-bedeng pamatuhan tukang-tukang sadap. Reg manehna ngarandeg ngadedengekeun. Sidik ti dinya jolna. Geus kitu mah manehna balik deui jeleng ngambah jalan simpangan. Pamikirna geus moal salah deui tangtu ieu teh ditimbulkeun ku kalakuan si Gobang sabaturna. Targosna nu salila dibabawa diselapkeun dina cangkeng sarta buni katutupan ku baju kampretna. Harita teh bus we dipake. Sedengkeun baju kampretna dilaan sina dibawa ku si Rawun. Breh bae ayeuna mah gumilar teh jadi si belang sancang. Gajeleng. Manehna mah apa jujukutan sisi jalan supaya ulah peureus teuing kana suku. Bedeng-bedeng geus tembong kacaangan ku hibarna cahaya bulan anu kakarabijil. Sarta breh deui katempo di hiji palataran anu cukup legana. Aya hiji awewe keur direrenyang we ku 3 lalaki anu sabrehan oge geus katerka yen eta teh koncona si Gobang keur ngarereyang hiji awewe tukang nyadap geutah. Setan sia. Lepaskeun. Kutaya euy nami gawe kalakuan nu biadab teh. Gumilar ngagorowok bari ngagajeleng. Ruyungna malang hareupeun dadana. Nu keur ngarereyang teh julung-julung malunur. Awewe mah jol we aneprok dina taneuh buk naring kiwik nutupan beungeutna. Teu burung biji si belang teh ari dipikat ku awewe mah euy. Nu saurangnya kakak tetela manor kemed sarepet le manehna mesat bedogna duaan deui oge teu tingaleun ting sarepet bedogna dipesat. Satungtung manusa biadab model aranjeun tacan ngeureunana nafsu binatangna. Kaula moal eureun-eureun pikeun turun tangan. Gumilar ngajawab pinuh ku tantangan. Sia nu biadab mah setan. Di dieu sia teh ngadon ngacaukeun. Manor kemet ngahualkeun bari hiuk we ngaheumbatkeun bedogna. Nya kitu deui baturna anu duaan deui oge henteu cicingeun ting hariuk narajang gumilar ti 3 jurusan. Tapi gumilar anu emang geus kapatri ku pangarti panggemlengna ti kolot-kolotna jeung guru-guruna kalawan ngagunakeun gerakan kalakai murag nuruak leok katebak angin manehna geus bisa nyalametkeun dirina. Sedeng ruyungna nu ngahiuk ngubeng nutup awakna tina panarajang seseukeut bedog. Mangrupa hiji pakarang nu kacida ampuhna. Bedog tilu teh trong-trang kababukan ku ruyung nahan ku takisan ulin kari. Hiu. Bedog manor kemet geus hasil bisa norobos tina panakis ruyung. Gumilar awas manehna ngagilkeun sirahna lantaran rek dibabad beheungna. Bari ngejat salengkah leungeun kencana ngeting pigeulang nu nyekel bedog. Yeuk deui. Bedog si Bandi ti belah katuhu. Gumilar rikat rek ngagilak ka kenca. Tapi ngadadak bedog si Kuye nyerepet ti belah kenca. Gumilar rikat ngarobah gerakanana. Lap kahandap dina gaya londok malih warni. Ruyungna nu tadi geus hasil bisa nakis bedog. Ayeuna nyerepet ti handap ngababad suku. Si Bani ngagoak lantaran bincurangna dihakan ruyung. Jeleng
Gumilar jingkrak dina gaya hap-hapina. Bari ngababukeun ruyungna nakis bedog Manor Kemed jeung bedog si Kuje anu datangna bareng rek narok hulu. Bareng jeung eta, Gumilar sakirat luncat ka hareup ngeusian nolongkrang antara Manor Kemed jeung si Kuje. Bari leungeun kenca meupeuh beheung Manor Kemed, sedengkeun ruyungna ninggang hulu si Kuje. Nu akhirna bari patinggarero. Manor Kemed gajeng jehe mencetan beheungna asa pegat, sedangkan si Kuje ngarempeyek nangkep huluna asa bejan. Wah, nya bener ngalakian. Hayang modar meureun. Si Gobang jeung duaan baturna jelung jeleng ti pipir bedeng bari ngalugas pakarang. Mending ge modar jeung tinimbang hirup cara andika mah. Salilana ngan ngagugulukeun kamaksiatan. Jadi alatna kaum penjajah. Gumilar namalang memang peuheur pisan karasana ku si Gobang. Kukituna teu ngalobakeun diomong. Heat we. Si Gobang bareng jeung baturna narajang. Tilu bedog ting kolebat. Tapi Gumilar saeutik teu ngarasa seber. Ruyung nahuna sakaligus ngahiuk nakis tilu bedog nu datangna babarengan, tapi tujuanana beda-beda. Yo, si Gobang anu memang panjang nyerepet ti gigir. Sedang dua bedog baturna ge geus katemo ngolebat rek ngahakan beuteungna jeung walikat anu katuhu. Gumilar ngarti musuh-musuhna nutup lolongkrang handap supaya manehna teu bisa ngayakeun gerakan kalakai murad. Tapi Gumilar teu kapetolan ku akal. Puguh pangartina geus sagala nyampak. Pakilat jilang bae manehna luncat. Leungeun kencana ngababuh pigeulang si Gobang dina teungeulan madi atuh ngerepeng. Ruyungna dipake nakis bedog ngurek ngahanca beheungna. Sedang dampal suku anu katuhu dina gerakan sepak kuda beger. Roger pigeulang musuh nurek ngacak-ngacak walikatna. Bareng jeung eta, kalawan dina gaya jeung gerak nu kacida manisna, manehna terus melenting ka tukang dina jingkrak hap-hap pindah sababaraha kali. Hal eta teh pikeun ngepeskeun panarajang musuh-musuhna nurek binasa. Clek, manehna nicak di taneuh. Teu kabireungeuh. Yen Manor Kemed nu harita geus uniang hudang bari nyeklan batu segede hulu. Maju ringkang ka tukangeunana bari nimpugeun batuna. Memang karasa samberan angin kana punduk. Gumilar ikat malik. Tapi leuir teuing batu teh geus ngagepluk manten kana awakna. Tapi najan kitu sukuna mah masih keneh bisa meta. Sakilat najong suku Manor Kemed. Antukna Gumilar nyangeyeng nahan awakna. Manor Kemed ngagoak sikuna meh potong. Tapi cilaka. Si Bani teu kanyawa nubruk kana tonggongna. Anu akhirna Gumilar ngagedebut nangkuban dina taneuh. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.